Pak Ustad. Anan Haji Mayung asaku bengal-bengal teuing masjid dikunci arek batu rek ngimamon oge. Aduh luka kumaha ieu teh. Mana lo? Keun ada bakatna, Kang. Wios lah orang Atuh makan. bisa. Kieu mah atuh. Kan? Asaku bengal-bengal teuing beda ieu mah jeung lain. Kang, keun wios keun ada bakatna. Pak Haji mah supaya kituna nya naon atuh masalahna tadina aya naon. Ai di dieu mah di lingkungan luka kumaha eta teh da kitu di jelemana geuningan. Kang. Oh, ayeuna mah kocapkeun kieu ieu kajak-kacakat arek ditutup. Ayeuna mah aduh luka kumaha. Ya, make tiasa kitunya, Kang. Henteu, henteu. Hae tapi sebenarnya mah Terus sanes. Yeuh abi mah ari masalah kacat kunti tutup kitu mah jadi penasaran naon masalahna mah kita. Henteu. Sanes sae sebenarnya mah eta. Hancur akan tadi pada ditutup. Dah kita segitu kan. Henteu lah henteu. Biasa. Sok aneh Kang mah. Oh kieu sarasana mah. Wah, pada jakat segala dijualan. Wah, pang sae nawa sagala. Keke punten. Kan namanya surah Kang mau aja kacana naon atuh make ditutup kumaha. Ada ayeuna mah. Pokona mah pang sae na we lo sagala dijukeun pada di jalan pokona kang jakat. Sama jadi tiasa kitu tadi suruh Kang mau ditutup jakat mau jakat Pak Haji. Ya. Non, biar ngaku goreng aing. Naon sia biar ngaku goreng aing diuk. Sing sok kumaha? Jakat teh cenah Haji Mayung mah jakat teh kumaha? Ngomongkeun deui sok. Moal bade di eta Lain gitu lain gitu. Tadi mah lain. Ka Ustad. Sawana teh jeung Ustad. Ngomong naon bieu? Ngomong naon bieu masalah jakat. Teu nya, Pak Ustad. Maruk teh didengekeun ku aing eta kalakuan nepi ka kitu sia degul. Make jeung ngagoreng Haji Mayung. Lu mah lamun Haji Mayung nyarenteng, eksan nahan. Mal sanggup sia teh. Henteu nya Pak Ustad nya. Nyalah. Sae nya Pak Ustad. Ti mimiti ayeuna sia degul entong ngarepkeun hayang narima jakat ti aing. Teu hayang aing. Ustad deui, waing aing. Areureuneun ku aing imaman, dieureunkeun ku aing imamana oge. Kesopan situ make tajud situ boga alak sitara raja TV. Ruda sia mah hirup teh. Geus, awas sia degul. Ngalewat ka imah aing dipertal ku aing mah sia. Tuh, atuh naon teh pasan ame Pak Haji atuh. Abi ge jangan kalah ka imbas we. Nah, teu. Ieu urusanna lamun akang ngumpul ieu proyek abi kalau moal ka eta meureunna atuh kumaha ngan eta-etana abi teh. Meureunna abi. Ka imbas we kumaha abi ayeuna mau dititah ngimaman. Jadi mau menang amplop udah ke lebaran abi kumaha. Kang udah tanggung jawab akang teh. Abi mah tadi kita ilu-iluun. Akang mah yeuh mah kumaha. Aduh Gusti pamajikan kali kelahiran urang mau menang amplop. Duh, si Haji eta masuk telenges. Kumaha kan tanggung jawab ka abi. Kana. Ieu. Ieu Haji. Aya riungan ayeuna teh. Pi amplopna kumaha lamun abi teu dititah sok. Pokona mah wayahna abi mah ayeuna mah. Yeuh abi mah mung ari kieu carana mah Gusti. Eta teh proyek abi hiji-hijina. Abi makan tuh usaha tenang terang engkang gini. Kumaha kan nyengek aya nu maot. Kumaha lamun abi teh dititah ka ieu. Pokona wayahna tanggung jawab akang teh. Kang, yeuh. Abi teh anu hilang. Naon? Coba nying tahlilan gua poe deui. Kumaha eta proyek abi 2 petik deui. Lumayan eta teh Kang. 80.000 nek kumaha abi mah sama serbatu meureunna. Wayahna tanggung jawab jeung mah nya. Tanggung jawab gara-gara Kang abi jadi kieu. Segala leungit tanggung jawab Kang.